Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugri palawargi simkuring mangotong salamina baris medara cerita Sunda. Dina judul cerita Rejeki Nomplok Jodoh Ngarontok. Simkuring ngaturkeun wilujeng ngadangkeun dugi ka rengsena. Pilih ku galih anu saena singkahan ku manah anu awona. Anggo piunteungeun sajeroning urang lumampah di alam dunia. Ieu carita Sunda dipancar luaskeun ku Radio Muriang FM 104,74. Sumangga pemirsa, urang kawitan ieu carita Sunda dina judul Rejeki Nomplok Jodoh Ngarontok. Bagian anu kahiji, wilujeng ngadangkeun. Kaayaan isuk-isuk di lemur limus amis. Mata poe meletek di belah wetan cahayana ngabrak. Nyaangan buana panca tengah. Mapaisan alam isuk-isuk di lemur limus amis. Pasawahan ngayapak, parena keur meujeuhna beuneur hejo. Curcor cai bersih dina kokocoran jeung dina pancuran sawah mentak betah katingalna. Dina sisi galengan dirancab ku rupa-rupa tatanen tumpang sari di antara nak kacang panjang. Anu geus meujeuhna alaeun, buahna rantuy rapih pisan kawas rambut meunang nyisiran. Dina wates belah lebak, ngajajar bubuahan di antarana dukuh kadu picung ku panangka jeung cau galek. Dina sisi galeng belah kulon katingali aya nu make tuduk kuy. Sabari euneuk-euneukan. Sanggeus ditilik-tilik beki deukeut beki sidik si horeng. Babagi sawah anu di badoa petani, maksudna nyingsieunan manuk piit. Dina legok belah wetan katingali aya hiji imah anu mencil. Rada anggang ti batur, si horeng eta teh imahna Jang Dudu. Panggeusina dina eta imah teh loba ngan saukur tiluan. Nyaeta Jang Dudu, indung Nabi Iroh jeung bapana Mang Samin. Di kajauhan katingali harita Jang Dudu. Keur diuk dina tepas sabari ucang angge. Teu kungsi lila urunyung Jang Atek nyampeur. Pok harita Jang Dudu nyarita, "Aduh, kemana wae sih Tek? Ewek culak cileuk kita tadi nyeri peheung sosongeteun, aduh maneh mangalilakeun wae dewek ah." Cek Jang Dudu harita. Pok atuh harita Jang Atek nyembalan. Hehe. Hampura we duh, urang teh geus rek ini tadi teh. Ngan inung urang ditah neang heula suluh euy di kebon. Timbal Jang Atek harita sabari gek diuk dina tepas gigireun Jang Dudu. Teu kungsi lila pok deui harita Jang Atek ngasalan. Lain duh. Kumaha urang terek jarat moal ayeuna neangkeun awewe teh anu aya di lemur pasir leutik. Nyatu jarat wae setetek ning dewek mah teu jarat mah. Kan ayeuna kieu, Kumaha duh? man ieu acarana maneh anu boga acara ya. Di mana-mana oge tiap-tiap nu boga acara eta nu kudu boga duit. Tenang we duh. Ari bekal mah geus aya ya dina saku. Tadi duit mah geus dibere ku bos tamami di bekelan. Ku Kang Eka ongko harita teh ududeun geus dibere. Ah, cocok siap ari kitu mah. Anu wejo dewek ari kitu mah heueuh. Kumaha tuh iraha urang initna duh? Atuh ayeuna sia teh letaun kemah teh awewe naik kabur kawin manten jeung batur. Meureun maneh kudu bebeja heula ka inung maneh. Ka mana inung maneh jeung bapa maneh?
inung dewek teh jeung bapak dewek di lebak euy keur melakeun tangka sampe. Tapi dewek geus tadi mebenya mah isuk-isuk aya nama urang kari init we. Atuh hayu urang init. Ha kedak mah dewek rek ganti heula baju euy bari nyokot leugeut eta rek bari ngaleget manuk dewek. Harita ujang duduh asup ka jero imahna. Ngaganti baju. Sangeul sagara rupana tarapti beral atuh duanana harita indit. Dua jajakannya eta ujang atek sareng ujang duduh. Indit lumampah maksudna arek kalemur pasir leutik neangkeun mawar bodas. Duanana indit bari mawa harapan anu can pasti. Mapai jalan satapak anu rada nanyak. Ngan untung aya sengkedan. Tekung silila turun ka belah lebak. Tuluy mapai-mapai galengan sawah. Mungkin lila mungkin jauh katinggalna. Atuh les we leungit tina panempo kahalangan gawir susukan. Pemirsa, hapunten pisan ieu nya yang kolong ngelawak teh sakedap gitu. Kumargi ye di studio teh atensi atanapi kagegelan numpuk pisan gitu nya teh acan kaos. Sakalian emang teh baris nepangan gitu sohib-sohib emang gitu nya. Atuh diantawi senaya anu tipalih tongohna Kang Suanda Irawan gitu nya sakeluargi. Aturan wilujeng ngadangukeun mugi-mugi sehat aya dina ginanjar ka wilujengan. Oge haturan ka Kang Iyut oge nya teu payah lebak tah anu ngagaduhan baso plem teh kitu tah. Atur nuhun Kang Iyut nya katampi pisan kintunan basona raos pisan eta baso aduh komo pamere mah kitu nya. Atur nuhun Kang Iyut sakeluargi nya. Nyengakeun ieu carita Sunda wilujeng ngadangukeun. Mugi-mugi sehat kitu teh aya dina ginanjar ka wilujengan. Oge anu ti palih wetana teu hilap kanggo kasepuhan ya anu sok manco we kitu nya. Bapak Ijo kitu teh haturan. Bapak Ijo wilujeng ngadangukeun nya mugi-mugi sehat kitu teh ka Bapak Ijo. Oge tekantun ka Tani Mandiri Group gitunya. Di bawah ke pemimpinan pengarsa Bapak Tamami gitunya. Kalih Kang Eka Naoge gitunya. Tani Mandiri jual beli sayur mayur geus teu birek deui gitunya di limus amis. Nampi kena mangrupi-rupi sayuran gitunya. Nanging ari kena servis radio butut atanapi TV butut mah teu nampi kitu nya eta mah sanes di jalurna ieu mah khusus sayur mayur kitu nya. Aturan ka nu ngagaduhan Tani Mandiri Group nya sareng karyawan sadayana kitu nya wilujeng leleson wilujeng ngadangkeun kitu tah. Muga-muga sehat kitu nya. Oge anu ti payah lebakna tah teu hilap Kang Eka Kang Heru sakeluargi kitu nya aturan wilujeng leleson. Wilujeng nyalayakeun mana mugi aya dina ginanjar ka wilujengan. Pemirsa, ieu teh da punten pisan kitu nya. Sanes ku kirang sono nanging da kumaha tuh. Wancina nyapih, mangsana misah. Ieu carita Sunda teh urang tunda heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing emang baris neraskeun anu bagian anu kaduana gitu nya. Kumargi lamun di tamatkeun ayeuna meureun enjingna emang teu aya job gitu nya. Hatur nuhun pemirsa kana mangrupi perhatosanana hatur nuhun pisan. Wilujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.